Teman-teman, ayo sini kumpul. Filmnya udah mau mulai. Ayo kumpul. Tujukan heula marana gadis. Siapa? Selamat menyaksikan. Kita ingin melihat ikan di dalam kolam. Tenangkan dulu airnya. Sebening kaca. Di hujan kuda gede tuh ingker puting aing mendengarkan hees. Hujan gede teh kunamnya orang ngeunahun para main teh longsor. Itu kelempitan hujan teh ya. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Salam. Hi. Ah, mana? Ih, ku golis. Naon, Neng? Nggak dijawab. Assalamualaikum. Hah? Nggak dijawab. Assalamualaikum. Enggak. Salam. Naon? Nak. Hah? Nak. Ah, ngerti. Nak. Oh, data. Bere duit apa emak? Itu mana, Neng? Aduh, panas, Neng. Di mana? Alah. Alek naknya. Hah? Nak emak. Oh. Nak. Enggak data emak. Nak sah nganan tulak ngan. Ijot lulaela. Iot oe. Ijot lulaela. Iot Ijot ua ulaela. oe. Oh, kumacik sia. Iya, anak ni nak. Ngek mana duit. Anang duit. Mana duit. Kalau aku adege. Tidak laknya, ngana ingot dulu maela. Oh. Nah nyokman. Hah? Nah nyokman. Ya, ini ngehina na ame, ngalana, ngek mana duitnya. Oh. Ayo lihat wae ah. Wis on lihat wae. Ya tuh orang bingung. Helius, gimana Helius? Hah? Helius. Heeh. Lihat wae. Kira menang duit, Neng.
Ini tak nak ni dah tak hư lah, engkau sekarang ni. Oh, nyok mo. Nyok mo, TV nyok mo. Asa dicopotkeun. Ikap ka ditunggeus. An, kat ni lah. Kayak mak pai. Bener tak iya ngaran bener tak? Anak alamat na ngaran na. Benar. Tanda. Anak nak ya. Nah, iya mak hina nak ya. Ngi sina nak ngunyai. Nyai. Ngaran Nyai. ngaran nya. Alamat nak ni mak nak. Ge mun nak ubon, ubat meas. Apa naon? Meas. Beas. Kayak nyokot di Indonesia. Ya. Di Indonesia. Mama sok keluan. Nyokot di Indonesia. Ni umur nak. Ada lo ni. Barang karung neng. Lung. Ngarung. Dia nganek lo ni. Kamu nyokot kan iya mak wa. Kayak melekkeun gitunya. Lamun awak ubon neum menang meas. Kayak leungit. Duh. Nuhun ya gelis. Awak yu leuna. Nya alhin lah deui anu lain. Anu olot-olot bala leudang. Karolot. Ya. Naon gelis? Saya Jod. Saya. Artis. Artis desa. Nih, banyak juga dut. Ampun. Pakas sisin dan pangsisin aja. Golek pang sisina. Nggak beneran, mak, beneran tidak nak. Kupon. Niuk. Yuk. Naon. Ini nak. Naon sih? Bibir aku gagalang salah, Jod. Anggero was tadi sugan tanya naon bibirna. Bisa jata. Udah naon. Goreng. Gorengan saja. Mana budeg neng? Ngaranna teh Irah. Irah. Iya. Ampun, Iya. Aku tumo. Nanya nuanya. Nanya nua. Sarua anda. Landa. Mana? Deng. Ampun, Jod. Ya, mak. Jod, ya di mana, Jod? Nengekeun ieu menak ngubon, ngubon teh menak meas, kayak nyokot ka desa nya. Jod, emang itu di mana, Jod? Di desa. Kan nyokot beas ka desa barang aing nya. Nyokot beas. Nyokot beas ka desa, beas. Iya di desa. Ya pegawai desa. Goreng ondel-ondel, Jod. Sia mah. Tapi tuh gelis sebab ondel. Pegawai desa kok ondel-ondel. Pinter meureun nya neng. Nih, paham geus paham can. Nyokot besas ke nyokot meas, nyokot make ngubon. Ngubonnya merekkeun ka ditu nya, ade leungit. Aing paham, nyokot beas mah paham. Ini nyokot beas. Neng kan dia neng ngomong zaman mana man. Doa karung. Nih nya, mek ieu nya ngomong wae. Kayak neng nu bengek. Nggak salah nya, ada kindle deui. Ada kindle deui, nggak salah nya. Nya. Ulah poho, nggak deh nyokot beas. Berekeun kuponna nya. Alhamdulillah, Jod. Gelis, Bang, gelis. Hatur nuhun. Ya, bahan heula. Assalamualaikum. Salam. Duh, eta bool meni burik ka eta muka. Ampun, Jod. Syukur aku belum sampai, Jod. Ampun. Siapa yang ngomong kayak geus jauh nah jelema harupan ngomong wae. Ampun, Jod. Tulisnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa? Iya, nik bawai deh ya. Nya. Nik bawa. Bawai deh ya. Ai habangin hupon. Nya. Ai jangan dah, nak.
hak hulanya neng. Bimi ada anak nak. Ada anak nak. Karena hak. Neng hak. Gadis, Hah? gadis, Hak ni. gadis, Hak ni. gadis. Hak ni. Ih, gadis. Gak ni. Bukan Gani, gadis. Hak ni. Ya, Hak ni. Saya nak benar ni kan, saya nak. iya bener. Eta 5 RW 4. Iya, Alvina nak. Alek menang meas, tidak nya. Menang meas. Thamai meh menang meas, nghen di merek ngupon. Ngupon. Kupon. Humot ni nge amun hot meas merek ngeun, nya. Merek ngeun humot na, nge menang meas. Humot na ulah leungit. Amun humot nak leungit, muat menang meas. Ada leungit. Humotnya. Hal. Ini jam berapa ngambilnya? Hendak deui, gak balik imu-imu nya. Hendak deui. Oh iya, di dalam kan ada Bi Erna. Nggak sekalian sama Bi Erna. Haha. Bi Erna. Enak. Erna. Enak. Bi Erna. Dua berarti dua orang ya, ngak di như enak. Kayak yang enak ada leungit nya. Iya. Wah, moho. Cokot. Iya, makasih Ibu. Nya ada keliling deui. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jat, boro jat. Jat. Boro beakeun jat. Wih, wosi aku dong. Atur buru. Boro jat. Astagfirullah eta ini astag. Dasar ini kolot ku sorangan. Aing geus sabar hayang nyohon beas. Rayu ah. Ayo. Rayu. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Sing menang lobanya. Erna. Ini buat Bi Erna 1, buat Peri 1. Kupon. Iya. Alhamdulillah. Ai indong mah mahal wae sih. Mahal kan mah kira turun atuh indong. Mana teh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gelis-gelis kok gitu sih ngomongna? Ini nya. Ada kemana? Nih. Hah? Nih. Heuh, gelis. Oh, sebutin. Ih, kata orang ruas. Nak. Hah? Nak. Naon sih? Nak. Eka data. Heeh. Oh, really? Hak beneran, yang bagi ni nak nya. Nak dia amung ieu, ini nak ieu. Nak nyaha. Hah? Nak nyaha. Bona. Bo na Hah? Heeh. Bo na Geus atok sekal papanjang saya eta bona. Bo na Heeh gitu. Sarua eta lukso bageuning. Nah ni mak. Aku orang menang sih ini orang kene. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kena nge ai menang ngupon. Hah? Menang ngupon. Ku cocok sih banget karena bukan. Nuun ya. Banget karena seorang maksud. Ya, ngupon. Nge bawa anehnya nyot meh. Jam beraha? Ngin. Jam beraha? Deui anehnya nya. Hah? Deui anehnya. Pedang deui. Heeh. Maling ibu-ibu. Ulah ho mau umurna nya. Nih hak nyot deui, anih nu, nih kieu deui. Nya, nih ngider deui. Ngider deui lagi.
Geulihnya. Nuhun ya gelis. Geulih. Heeh. Ruas. Assalamualaikum. Salam. Ya geus biar nawe nya nu nyokot heuh. Gadisnya besing capek nya, biar nawe nyokot heuh. Tungguan pokona mah mau teu meunang loba ieu heuh. Ya udah biarna. Pakatunya biar nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti biarna berat enggak? Moal gadis, moal berat ieu tenang wae. Saya teh mama sakit juga menikulen kok Ira. Bebeas 10 liter oge, 10 kilo. Wih. Ini waktu itu kos badot. Berat Jod, berat. Suhun kos aing sing bahe tah suhun kieu. Aing disuhun sok laliar Jod. Saya teh meni ampun teh Ira. Ini polo moyo. Menang beas Jod ah. Alhamdulillahnya Bon. Olah. Menang bansos Eh, deui. sila orang gerak benang deui nya. Oh, Iya, bismillah panas. banget. Gedeng. Oh, tadi lain sakalan ka warung. Aing ka warung heula nya sagedeungnya mulai ieu. Kan warung aing itu meureun. Iya, itu mah teu komplit. Nah, Geus nya, balik deui. Dah. dah. Geus mangkat si Bon geus jauh. Assalamualaikum. Dis. Gadis. Assalamualaikum. Salam apa Eh. Bona? Oh, kenaon? Nulis mau masak. Emang bisa. Bisa. Ambil beberapa aja tuh dimasakin. Cuma masak nasi doang Bibona. Oh iya tuh. Capek. Tapi dari mana Bibona? Kan habis ambil beras sama sembako, Dis. Tadi sih nggak dapet, Mas Sati. Dapat, kan dititip sama Bi Erna tadi. Hah? Sama si Erna? Oh, oke ah. Iya, Bi Erna kan bawa kupon 2, punya Bi Erna 1, punya Gadis 1. Iya, orang si Erna tadi mau hiji doang, lu mana doang. Oh, udah nu Mas Sati mah. Oh, kenapa? Gak tahu. Kan kuponnya bawa 2 sama punya Gadis. Gadis kan mau berangkat kata Bi Erna. Biar Bi Erna aja yang berangkat gitu, Bibona. Tadi macam ada ke warung heula. Lu kok bodoh si Erna? Gak tahu. Ente sia-sia nya menang kupon 2. Kudu mah saring hiji jadi menang 2. Untung tadi aya alasan arek ka warung. Yang geus bibrik balik heula nya. Udah Bibona, Gadis juga lagi masak. Yang bener masaknya. Iya, Kalau misalnya nggak bisa, ke rumah bibi aja ya. iya. Assalamualaikum. Salam. Si Erna. Orang bawa loba banget itu. Tuh kan, itu bener imah budak ya. Ih, pasti nggak ada anghap nama Sati. Gadis. Bi Erna udah pulang. Mana berasnya? Udah. Kok nggak bawa beras? Beras. Bibona tadi udah pulang bawa beras. Kok Bi Erna nggak bawa beras? Terus punya Gadis mana? Emang heeh sih tadi Bi Erna balik mawa beras. Bonah mawa beras. Tapi anu Gadis eueuh beakeun di desana cenah beakeun. Kok kehabisan Bi Erna? Kok bisa kan udah ada kuponnya tadi dari ibu-ibu pegawai desa itu Bi Erna. Assalamualaikum. Mana Bi Erna tahu? Salah. Panas. Nggak ada, habis beak. Beak. Bibona, kok Gadis habisin kata Bi Erna? Tadi Bibona dapet, ya kan? Emang tadi siapa?
Titah nyokot beas Masati, kusirek dicokot emang. Oh, gua tadi ente bareng. Tenang, nggak usah panik ya. Ih, lu panik nanyakeun. Emang tadi si Gadis nitipkeun ka aingnya Bon, pang nyokotkeun bansos. Ya. Sami tadi keur di luar sih kan aing ka jeronya. Terus anu Masati cenah beakeun hampura we cenah. Kok bisa beakeun? Kan ada datana. Udah anak bisa dibawa kan? Datana aya jelas. Kuponna aya jelas Masati, tapi kan bansosna eueuh teh orang tadi ke orang di ditu loba kene sagudang kene. Ya kan rakyat loba, lain orang dong ieu Bon. Anehnya. Aneh banget emang. Terus saya tadi sih ka mana balik deui? Kan tadi ngomong ka warung, anu beli di warung mah makanya ka warung ka ditu balik deui. Aneh. Kajen gadis mah. Gadis teh kada rezekina. Hampura lagi dihakan batur meureun dis. Beje mah goblok. Kajen teh nya hak batur mah dihakan ge doraka nya. Doraka dosa. Komo anu geus paeh mah. Ih, mana ke dudag-dudag heuna. Asa aujub belah ninjaliknya. Kayak mana udah nu paeh. Kan eta rezeki nu paeh. Ulah sok kitu nya. Batur mah sasinya. Amit tak. Astagfirullahaladzim, itu kan hak nenek-nenek ya dis ya. Ulah gitu jadi jelema mah nyaban doraka. Ulah doraka banget. Geus anu maot mah jelema mah sin doraka. Geus ya kenal urang baca di gandeng. Aing geus nyaho tina mata kepala aing. Ayo ke diheula. Neng bola gandeng. Ayo maksudna ieu kumaha? Bon, maksudna kamu Bon. Mana narik telepon. Nah iya, loba beuling sia teh masih gadis. Udah leutik teh nyahun. Maksudna tanosin narik wae. Diheula. Heh, angger nempo tadi sama jengjeng loba banget eta dua-dua kitu. Ngomong wae eta Masati, anu Masati geus dibawanya. Geus aku teh di leuba kusianya. Ih, kitu Erna eta Masati geus pae Erna. Sare kitu, karunya eta kasih gadis. Stop. Emang anu Masati jeung aing ku aing dibawa ku naon sia? Kaberatan. Ya heula kaberatan karunya kasih gadis, karunya batur mah geus kolotna ku dicokot eta bansosna. Kumaha sih sia hirup teh? Tetangga sia mah sareng dulur sia, geuning dihakan sih. Ulah sok munafik Bona, ayeuna mun misalkan si gadis menang beas, manehna teu bisa ngejo atau mungkin teu ngejo karena budak ini pasti ku sia dia disiuk saliter ngaku deh pasti kos kitu ujungna. Emang aing kos kitu jelemana? Aing teh ieu najak aing. Oke, Masati emang Masati geus modar dikubur moal hirup deui ieu. Moal mungkin aing nyokot hak Masati aing dicekek ku Masati moal mungkin. Sia anu sirik rezeki batur ka aing. Cokotna beas si aing tuh. Rau kabeh ku sia, aing sirik ka aing mah. Aku pasti dicokot jeung si gadis. Jeung si gadis alasan baju si encep saya dijual tah dicokotnya. Cokotan hak ditu. Batur. Era tah hak batur ku dicokot. Mikirna. Geblek. Rekaman sih. Rekaman. Urusan aing saya can bener, can beres. Gadis si gadis, aing urusan saya yang aing can beres. Lah, rekaman kan urusan urang emang cing si gadis, jeung Masati. Beas Masati. Ayeuna urusanna saya jeung aing lain Masati, lain si gadis. Aing boga urusan jeung sia mah. Boga. Can keluar. Nah, urusan anak, Rahasia wani ka aing, Terus kieu cek lagi dong.